Carita di mimitian di hiji lembur leutik di handapeun Gunung Labena. Aya opat budak ngora ngadenge hiji dongeng karuhun ngeunaan pusaka karajaan anu disimpen di gunung nu angker. Barudak aya carita kolot nyebutkeun aya pusaka anu bisa ngajadikeun lembur urang makmur. Hayu urang neangan. Mega ulah gegabah, pusaka teh dijaga ku Ratu Leuweung, bahaya lamun urang henteu siap. Bahaya kumaha? Nu bahaya mah lamun si Tatang lapar. Heuh bener, lapar mah leuwih sieun ti Ratu Leuweung sakalipun. Enggeus Mega, ieu bahaya pisan, naha urang yakin rek indit. Leres bahaya, tapi lamun urang babarengan mah urang bisa ngalewatina. Nya asal aya bekal bala-bala mah abi daek. Abi oge daek moal ngantep Mega jeung si Tatang Wungkul anu raramean. Heueuh alus atuh, urang indit babarengan tapi kudu silih tulungan. Satuju, urang bareng-bareng ngalakukeun ieu pikeun lembur urang. Kituna sanajan rada sieun jeung ragu. Akhirna opat budak ngora sapuk pikeun ngamimitian lalampahan ka Gunung Labena. Budak-budak eta mimiti nanjak ka Gunung Labena. Sapanjang jalan loba cobaan, tapi maranehna berhasil ngalewatkeun. Hati-hati barudak, ieu jalan teh geus teu bener pisan, salah ngalengkah saeutik bisa koit. Cik urang cobian jalana. Ujang, eta tulungan, si Tatang teh labuh ka jurang. Nya. Tatang, tarik panangan kuring. Alhamdulillah ya Allah, nu penting bakal bala-balana aman, bisi leungit, abdi moal bisa jalan deui. Astagfirullah Tatang, urang keur misi serius, teu kudu mikiran bala-bala wae. Hehe, misi serius oge kudu aya lawakna atuh, meh tetegang. Sut, cicing heula, eta aya sora ti leuweung. Naon eta, Sato Buas atawa Ratu Leuweung? Manya Ratu Leuweung mah. Mun Ratu Leuweung nepi ka nongol ayeuna, abdi mah rek kabur. Mun kabur mah teu bisa, jalan turun leuwih bahaya tibatan maju. Bener, ku kituna urang kudu wani, ulah panik, urang babarengan. Tingali ieu, asa aya tapak suku nu badak. Mudah-mudahan lain tapak Ratu Leuweung, bisi abdi langsung pingsan. Atuh, mun Tatang pingsan ayeuna, saha anu bakal ngajaga bala-balana? Hehe. Dina puncak gunung kabuktian yen dongeng teh leres, maranehna patepung jeung Ratu Leuweung anu ngajagana. Walaupun Saha nu wani ngaganggu pusaka karajaan ieu? Mega, naon anu kudu urang lakukeun ayeuna? Tenang, kami teh hayang ngarebut pusakana ratu. Kami ngan hayang diajar hartina pusaka pikeun lembur urang. Mun kitu, cobian anjeun kudu ngabuktikeun yen silih tulungan leuwih kuat tibatan kasaktian sorangan. didinya si Ujang katincak batu anu ngajieun ampir murag ka jurang. Aduh, Tatang, tolongan kuring. Ujang, pegang panangan kuring. Gerak gancang mantuan, ieu waktuna ngabuktikeun bahwa arurang teh kompak. Leres ulah aya nu ninggalkeun babaturan sorangan.
Dan akhirna si Ujang berhasil diselamatkan ku babaturanna. Heug, anjeun geus ngebuktikeun pusaka sajati henteu aya dina peti emas tapi aya dina hate nu satia jeung wani. Jeung inget, pusaka karajaan teh lain barang, pusaka sajati nyaeta rasa silih anjeunna jeung sumanget ngajaga lembur. Muhun ratu, anu penting urang kudu ngajaga dulur jeung lembur. Sarua oge jeung ngajaga bala-bala supados henteu dirubut ku si Ujang. Heueuh, kumaha deui atuh, lapar mah teu bisa disumputkeun. Hayu barudak urang balik sabab arurang geus manggihan pusaka sajatina. Tisaprak harita opat barudak ngora teh sadar yen karuhun bener pusaka pangagungna teh nyaeta gotong royong silih tulung jeung kasatiaan ka lembur.